Belum telepon di laut di laut jadi kujur itu ditarik yang ditolak mana awewe eta nu narik teh apa ya Bre? tuh dari gawewe Jalan awewe nanti duaan anak si rezeki lagi anak si tarik sebenarnya ngumpul keluar gitu tuh heeh ayo ngampul teh kaluhur ka anak keluar kaluhur ngampul iya eta saprak dehana ngobrol heula teh itu jeung jurig awewe eta teh dia tuh udah kopang pecah oh jurigna kapengpat ku cai lain irungnya irung jurig irung orang bisa ngomong tapi nyaho si awe juri kita Heeh. nolak nah satu hari gimana ya Pak Bro dicuekeun deui ku jurigna seranya mah tapi apa ada awewe jurig teh apa dah oh geus apal awewe naonna katingali naonna oh pertama nganggo paya apa awewe teh ningali lawan heeh kok cenah aja ngasup ke balong iya nanya iya teh amah lah jawab eta apa awewe juri awewe teh ketinggali naonana tongongna tolong beungeutna naon lagi tongongna keur namanya diliwatan gitu teh awewe bet apal awewe eta jurigna tidak tongong jauh man anak Heeh. banget kuwi ka suku anu sawarena teh ketinggali Oh, mah nyorok idul teh ya bener. tah eta kitu nyiro kidu burik gitu oh di baju eta mah jurig teh Bisa lendang gitu. selena tadi burik gitu Nyamung gitu. lain nyiroro eta nu dihanap ai no tuh nu di lo nu dihanap pernah ai nu di Kare di warung bis jelek we bangkong. coba jadi ku si juri teh dilepaskeun deui mungkin kumaha mungeun ngomong teh si jurig teh pas ngelesotkeun teh tuh hah jempel teu nyebut salah tangkap itu tuh juri teh Ayo modal teh saha juri. ai si Imas Imas biarin baheula terus oh awana eta caritana kumaha cik mimiti di mimiti ya cik di mimiti kumaha ya teh Awal teh. awal eta teh mede kan aja teh kumaha ya teh mede heula bah podolna teh teuleum gitu kumaha kumaha ban kerja di cawokan Saha ai teh. urang jo langsung hancur bang adinya usaha teh cawokana usaha ai mang eman kenong henteu keun kan heueuh areta anu medel eta Ceu Imas ka belah mana di dinya eman keur di mana tidinya sarua jadi pas medel teh dua jeung Mang Eman henteu Mang Eman teh nungan medel kita asup ke jero eta oh rek ngomong gini botak jero naon jero andro lain ke jero belinya teh aya ieu naon pacilingan lautnya aja Kerang. kerang Laut kerang. karang Lombang ya aya lombang. ieu balung aya namanya di laut aya balong lain oh ya di balong aya laut laut aya balong Ya lombang gitu. aya lomang naon lomang aya lombang oh di laut teh eta di Oh, laut pasir tadinya. rukutuk wah jadinya Ceu Imas teh urang jo langsung asup ke dinya lombang eta atau berdua meureun lombang nya keur morosotkeun salana Ceu Imas berarti ari eman aya di dinya mah heeh malu dong asalna rek nong dicokot ku juri gitu mana masalah mah yang ide teh ada kincing oh sarua gitu sarua ada teh oh ngising medel kincing ada kincing Anjing. ada jo langsung dibetot oh karek ge edek gitu Komo keur mah Oh, Imas teh dibetot eman teh. Ya eman teh keur ngising dibetot ku Imas gitu. oh ku teh imas di betotna hah ku imas di betotna teh Imas eta dibetot kujuri dari imas keur naon eta dinya ibu sama kercicing teh nyahoan Mang Eman betot ku juri tuh kayak eman tadi apaan keur medel itu inung ge sampai ke ngocea tuh nah aya indung apaleun ai cai imas teh nu deukeut didinya pan ilung mah di ieu naon teh di tempat teh inung teh dina masih sarua rek modal nih sarua tiluan gitu itu berjamaah
Urang lempang. Heeh. Modal tadi. Oko hayang modal. Mimitin heula, mimitin heula di Tadi mimiti kana nu truk. Ulin ka ditu. Ulin. Heeh. Terusin. Ulin. Tah pas ulin kadinya jo langsung ancung. Pero kok jo langsung ulin kerja langsung ancruk. Timimiti atuh mana? Heeh, Kayak mimiti. teh Imas kumaha kasusna? Kan modal. Modal bermede. Modal. Modal bermede. Ngising. Si Ngosong kali ya. Teh Imas hayang modal. Ini teh ka ajuri. Di video tuh. Tuh. Emang nuturkeun. Sarua deh yang modal emang teh. Kata Maksudnya mah yang ngumpul. Heeh. Modalnya. terus sama deui. Tuh langsung nuturkeun. Saha? Si Teh Imas teh Si Mas. Lain urang. nuturkeun saha? Si Turun Mas. si Imas. Aya jurig, Diantep ya. gantep jurig teh mah. Jo langsung dibetot ka anak. Gitu lah jelaskan wae. Apa balik? Ari Cai Imas jeung Mang Eman heula mana? Abi. Hanya ho Cai Imas medel Katingal ieu teh. tinggal di kamar soskeun meureun. Hah? Botak atau ieu? Batu. Wah, itu Mang Eman. Cikumaha ieu teh rada lieur keneh ieu teh. Hah? Lieur keneh Lieur cikumaha keneh, ya teh lieur keneh. awalna. Dari tanah mah kieu si Oh. bapak teh masih dina Mobil. mobil keneh. Heeh. Orang yo langsung kadinya. Jeung saha? Sorangan. Ai Cai Imas. Depan si Mas sekarang. Heeh, pangheulana ongko. Kumaha itu caritana sok benerkeun deui. Heeh. Ingat-ingat Cik kumaha. Nah mobil. Si bapak teh nu mobil. Nu mobil. Heeh. Mimiti turun saha? Jadi turun urang heula teh heula. Heeh. Cai Imas. Ngising mah eta mah naik ke mobil. Saha? Ngisi kan ngising heula. Mang Eman heula turun, Cai Imas turunna ka hiji atau ka dua? Kedua. Oh Cai Imas kedua. Terkait. Saya katilu menang naon ya? Nu katilu. Temenang naon. Apa tah? Mang Eman teh turun ya Cai Imas terus. Nuturkeun. Ya. Tuh naik ke mobil langsung. Ongko tadi Aman bieu teh turun jaka dua. Enak naik deui. Teh capek, teh turun naik. Tah can jelas si Mang Eman caritana ieu. Hari harita we, kena hari lautnya saat. Tuh. Hari laut masuk saat itu. Promosi ieu goncang gitu. Oh. Dikesedot ku eta ku ombak. Saat teh. Saha nu kasalet ka ombak? Di diheuna gua Mang sedot. Eman ke di laut sorangan. Ari nu narik Mang Eman ka luhur saha? Di padede urang puluhan. Aya keneh. Mau. Kemana? Nu betul teh geus mau teh. Anu ngebatotna ge semangat teh. Si Jurig teh. Nu Ya, isu. Aisuran Oh deh. iya nu Anu menolong. nu menolongna. Aisuran deh. Gua ge nu ngebatotna geus maot cenah. Kawan ngebetot sama juri ge. Oh, jurig teh sarua geus maot jurig ge. Juri Atuh apa betot-betot bareng. Dijenggut teh ieu teh Heeh. kitu. Ai si juri nyepeng naon ka Mang Eman? Nepeng nuku sabeula. Atuh bijakan rig duanana we kagok kita tuh untuk bisa ngomong gitu. Lah iya tuh cai kabungkem. Cai da teu bisa ngomong Eta bisa keluar di juri kumaha? Bisa lesot Bisa eta. resort. di bedol. Terus aku Mang dede nu ieu na Kok bedol-bedol kitu jeung jurig teh. Ada pago tuh di dieu teh tah. Heeh. gak sabat tuyul dari dulu. Mau tahu sabaraha caritana ge. Pakai sepatu untuk itu ngapain? Atuh gareun nyileunya Mang Eman. Bun, cuma bagi dina mobil sing bocor sing ieu naon? Ya. Kalocor. Tapi Sing pisan bocor. heula teh. Pisan heula teh. Henteu. Langsung. Nyawa kedua namanya. Lah hiji deui. Anu hiji mah emang geus eueuh. Ieu nyawa kadua Mang Eman. Mengansip teh. Si jurig teh ngilu ka luhur teh. Tuh, di dinya. Kuatir atuh ngapeun meureun. Ah, itu tadi bawa, itu lah jurig dia enggak pernah dia ngapain dia gerasa. Heeh. Iya dong.
anti air. Kalau Makanya nanti air, Hah? Naon? nanti mau mobil, Juriga teh. Allah, juriga mau kadinya, mobil nanti. Cari Wah. tanah. Wah bagi pabelit lah. iya. Kumaha sama jurig teh iya. mau mobil. Si jurig teh mau mobil. Lu Asup aja ro. kan jero mobil emang. Duh, Jero cai gaul. mobil lah. Oh cari tanah di Gebrus. Yo jadi jurig gitu. Osa acan jadi jurig meureun eta mah. Hari balik kapan mobil itu bro sebenarnya kumaha? Iya. Kapan mobil ada bro saya dicopot ku juri. Kalau balik emang itu. Kumaha? Ya. Itu kumaha, Cager. jaga. Ari Mang Eman teh nyaho carita eta nu mau di Gebrus di saha. Di hotel Lain ti saha gitu dah cuma oh bang, mau bejana. oh nu beja. Ayo nu Jurig diteuleum gitu. Heeh. Oh. Jurig diteuleum nya Bang. jadi liput hari saya Itu. bawa kamera tengah rekam. Itu dah kalau mau HP. Si jurig kita mesti teuleum mau nulungan. Oh. Alah khawatir. Ah hitungan atuh eta. Juri gitu. Mana mun di urang eta juri rupana diga saha. Tak kira-kira. Ulang ngerek ke urang mana? Ulang ngerek ke urang. Takut. Eta awewe eta teh diga saha. Di urang geulisna gitu. Nah, gelis-gelis gitu siga saha tah. Ini roh kidul. Hah? Lain ieu mah lain rok kitu gelisna lamun di urang siga saha. Mau di dia saha Picu. nama dinya. Lamun di dieu di dieu. Siga saha. Ngerek ke urang. Wah, itu apa? Ngerek ke siapapun siga apapun. Itu mah gelis awalnya. Emang apa Tapi tuh dia nyaho geulis. Emang nyaho geulis ka Juri eta berarti pernah kapelong-kelong. Hari ka tinggal gelis tinggal di harus di tukang mah. Hah? Hah? Tinggal gelis di tukang di harapna. Kabeh datang. Orang gelis, handphone. Biasa pakai baju. Ya, Basuh baju le. tuh. Kapan cai. Oh, Heeh. teu basuh sapu. Tapi hari tadi riweuh. Iya. Ieu mah coba cerita benar-benar nyata Mang Eman pernah. Teman Memang nyata. kisah ya. nyata. Memang Kisah nyata Mang Eman Kisah pernah nyata. diteuleum di laut. Di laut nyi ieu Curug Eureun. Tahun sabaraha? 87-an. Matak Mang Eman rada kieu gitu. Kawet teman teh. Kita mantan dilesatkan jurig jadi kan. Saprak dilesatkan jurig. Oh bahala Mang Eman gagahnya. Memang asli ieu mah. Ngalelep ada aya. Oh berarti ameureun nate namun cek urang mah kan ieu Sugesti. lelembutan mah di ditu keneh, Mbak. Nah, karena memang rada kieu jadi teu katarima gitu. Oh, teu tarima. Juriga enggak. Enggak deh dengan aya gini mah. Kita tarima ku jurigna. Ku juri gua ditolak. Ku jurigna ge ditolak, diampulkeun deui ka Heeh. Kamu lamunku Dan ditanya, dia aman dia ke mana? Di jero, ulin. Tuh. Oh Di gitu. iya di betot ku itu diajak ulin di gupayan banyak. Teh. Kan juri dia tak tipu mah meureun sebelumna meureun. diterum teh. Diterum. Anu ngupayan keur numpakna parahunya. Dah ada apa pokoknya. Teman berarti aya nu harapaleun, nu nu harapaleun Mang Eman diteuleum. Mana Cilau teureun saya ingat di dia. Ece Imas mah kumaha eta? Hah? Kan Ece Imas. Kan media. Itu teh masa mah. Asa nama. Dia pangimpian. Mana geus maot cenah itu. Heuh. Imas eta teu warsinnya. Heeh. Kan kapuyang dia ada dongeng ieu. Tadi can tamatnya. Acan eta mah wah. Can tamat. Di keneh eta mah. Hah? Can tamat. Heuh. Kumaha? Tamatnya di ka mana eta? Saya tidak mau. Tamatnya nepi ka imah ka dieu. Dia itu ditamatkan. Tanya nepi ka imah dongeng urang emang.
Nah, si bapak nyaritakeun meureun. Terus si bapak dicarekan teh ari teh. Masih ada orang main deh, lihat cicing ya gitu, tak gitu. Itu Di tahun bawa di mobil awal Ku si bapak teh. si bapak teh Heeh. kemana budak kena mama budak kemana akan mobilnya saya 3 berusaha kan. gitu beda deh mobilnya mah lain Mobilnya Anu teh gebrus mobil saha? mobil eta jadi kita Oh, mobil Oh, juri. pakai mobil, juri kan mesti tadi pakai mobil gitu. Jadi orang mau